gugesnya tuh dahar maksudnya tapi mau ditawaran ku amu teh jaling poho deui deket deui we dahar apa janten lah atuh anjir betul aku bikin ka kitu onaman majang sok aya wae si Sujang mah beneran abdi ngomong teh mang euy anu mata teh mah ku Mang Sade tanyakeun di mana kitu eta padumukanna si Jaka Sinangling teh engke baturan jaling men tadi ubaran ku si Jaka Sinangling gitu mang nyari gitu mangke ku Bang ditanyakeun kanu jadi dulur tuh pangarsara matos aya ka dieu geuningan jang Rama Pamungkas harita datang nyampeurkeun bari mawa kembang pancawarna harita Rama Pamungkas juk deui dina kursi anu tadi dina kayan masih nyepengan kembang pancawarna harita netep kasih jaling alias Jaka Sinangling terus nyarita iya kembang pancawarna teh kurama ayeuna diuningakeun ka hideup cobi perhatikeun ku hideup kantos ningal henteu kana ieu kembang si jaling merhatikeun kembang pancawarna anu dicepengan ku leungeun katuh Rama Pamungkas si jaling kerung betus nyarita abdi memang asa kungsi ningali kana eta kembang teh Rama euy poho kalaka make euy tapi ningali di mana jeung irahanya tuhnya janten poho deui teh Rama dipaksakeun inget-inget oge waleh lebeng ge teh Rama sawios ari hidup teu acan kaemut mah Rama ge moal bade maksa anu jelas ieu kembang pancawarna teh ku kersa sareng pangaresa mantena mibana kamampuan tiasa dianggo ngalandongan rupi-rupi panyawat upami kitu masuk we atuh eta kembang pancawarna teh gunakeun ku Rama keur ngobaran poho maksud teh ngalandongan jaling anu janten pohoan kawas ieu Rama oke mun tiasa mah ye yekeun pang landongankeun ngadongengna peurak wae gitu hawatos beurateun sorana kitu Rama ya mun engah diubaran mah bisi leuwih pana utamana mah aing abdi anu pohoan gitu Rama hidup munut tulung karama palai di landongan ari hidup sok aya wae apan Rama mah sanes tabib sanes henteu hoyong nulungan gitu namung rumaos sepi tina harti tuna tina katiasan gitu langkung saya hidup atau ngalandongan nyalira Rama masuk rupa-rupa wae jaling anu minta tulung ka Rama kalaka terus balik ka abdi Rama manjir anjir baku alitos papaihan teh Rama mah make sareng ngomongkeun sepi tina harti aya kabisa sagarupi abdi da bisa ngubaran sorangan kumaha di Rama hidup terkedah wakannya dios gitu ayeuna ku Rama ye kembang pancawarna teh bakal dipasihkeun ka hideup margi Rama teu gaduha kana ieu kembang jalan ieu kembang teh memang kagunganna Jaka Sinangling janten lieur deui we ieu mah ka jaingna oge kumaha ari Rama ongko eta kembang pancawarna teh bogana si Jaka Sinangling tapi ayeuna kalaka dipasihkeun ka jaring geuningan asa henteu nyambung ieu mah Rama bener teh Mang Sade ulah baka nyarios henteu nyambung atuh Jang lamun sae naon anu me disaurkeun ku pangarsa Rama teu kedah ditolak saya lepatna upami ditampi Jang sarwana maneh mah Mang Sade euy lieur pusing-pusing ka urangna oge
urang jaling mah acan ngarti ya teh Rama. Kunaon tak kembang batku dipasikeun ka abi. Walalan ngeunaan patarosan hidup teh. Oke balik diwalan ku hidup nyalira satu tasna nampi ya kembang pancawarna. Sok tampi ya kembang teh ku hidup. Apa mungkas mikeun kembang pancawarna kasih jali. Harita kembang pancawarna diterima kuleungeun katuh si Jaling. Bari dicepengan kuleungeun katuhuna harita si Jaling ngulak milik eta kembang. Radalila si Jaling merhatikeun kembang pancawarna. Ngadadak harita sapasang panonna jagiliriakan teu puguh titinggalian. Leng sirahna oge jadi berat jeung lieur. Si Jaling harita leungeun kencana nyepengan sirahna bari nyarita. Aduh. Kunaon titinggalian jadi kieu ya teh Rama. Terus sirahna jadi berat jeung lungleng kawas kieu deui. Anjir teh. Aduh. Kumaha Jaling janten kieu ye. Tulungan atuh Rama. Aduh tulungan Rama. Kejadian saterusna ngagetkeun Mang Sade anu merhatikeun kayaan si Jaling dina waktu harita. Sabab si Jaling terus ngulahek dina kayaan bari diuk dina kursi terus seingat di bumi alam. Sedengkeun Rama Pamungkas mah tetep tenang bangun anu teu kaget ningali kayaan si Jaling anu ngalengareuk keinget di bumi alam. Mang Sade ngararet ka Rama Pamungkas bae carita. Jam sorenya janten ieu geuningan ieu teh pangarsa. Sumuhun jisim abdi henteu kinten bingung sareng kaget tinggal kayaan pun Jaling sapertos kieu Rama. Jam sore urang syutingnya. Henteu kudu bingung tanapi kaget Mang Sade. Sok bangku we ayeuna mah. Tanah kalebet kamar teras kulerkeun mah. Henteu kedah salempang. Masa wios-wios mah. Sumuhun mangga upami kitu mah pangarsa. Mang Sade geus henteu bade ngomong. Geus kitu mah terus mangku si Jaling anu keur teu inget di bumi alam dina kayaan leungeun katuhuna masih keneh nyepengan kembang pancawarna. Teu lila Mang Sade geus datang deui. Kakara oge gek diuk harita Rama Pamungkas neuteup ka Mang Sade bari kedalisan. Tah ayeuna mang wayahna. Kedah ngantosan di pakarangan bumi nya mah. Maksud pangarsa teh jisim abdi kedah ngantosan saha kitu. Maksudna bade aya tamu anu sumping ka dieu kitu pangarsa tapi kumaha? Hapunten si abdi teu males kieu pangarsa. Oke, aya dua orang jalmi mah. Nyaeta pamaget sareng istri. Eta dua jalmi teh sumpingna ka dieu memang aya maksud anu tartu. Engke mang kedah tetep jejem panceg dina sikap. Rama henteu tiasa nampi eta dua jalmi. Margi ka prayogianana memang aya hubunganana sareng kembang pancawarna mah. Anu tadi ku Rama tos dipasiekeun ka Jaling. Oh, sumuhun tos upami kitu mah pangarsa. Janten eta dua tamu anu sumping teh kedah diwaga kitu. Ulah dugikeun ka lebet bumi kitu pangarsa. Mun kitu mah upami kegemaksa mah sawios engke Rama anu pangan kaluar. Geus kitu mah Mang Sade harita terus kaluar ti jero imah. Sanggeusna aya di pakarangan harita Mang Sade ngajanteng bari ngagerendeng ngomong sorangan. Duh. Nah bener kitu kasauruan Rama teh. Bakal aya dua urang tamu anu datang ka dieu. Awewe jeung lalaki cenah anu bakal datang teh. Sarta aya hubunganna jeung kembang pancawarna cenah. Nah saha cenah eta anu bakal datang ka dieu teh.
aya kejadian anu di luar dugaan ya. Yang jaling sanggeus narima kembang pancawarna terus teu inget ti bumi alam. Terus ayeuna bakal aya 2 urang jalma anu datang cenah. Mabu anu datang teh lain jalma biasa deui. Mangsa de anu keur merhatikeun ka hareup kalebah jalan asup ka pakarangan imah. Jadi ngagebek jeung ngageter hatena waktu ningali aya 2 jalma anu keur laleumpang rek asup ka jalan anu asup kalebah pakarangan. Da puguh pakarangan imah teh lahana memang lega. Harita dina jarak anu rada anggang mangsa de bisa merhatikeun ka eta 2 urang jalma. Ningali kana kayaan baju nu dipakena geus bisa ngarti nu daratang teh lain jalma biasa. Nu lalakina kawilang geus aya umuran, pangawakan keker jeung dedeg, leumpangna dangah, dina cangkeng belah kenca jeung katuhna nyoren bedog. Sedengkeun anu awewena make baju dina wanda jawara wanita. Dina lebah cangkeng belah kencana nyelapkeun suling dijieun tina perak. Pikeun dunya kajawaraan mah memang geus pada nyaho. Eta nu daratang dina waktu harita teh memang 2 urang jago anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan. Nu lalakina nelah Kumbara si Golok Kembar. Sedengkeun nu awewe nelah Kunarsih si suling perak. Sanajan bae dina kayan hate anu keketegan harita mangsa de ngalengkah maju ka hareup. Sedengkeun anu anyar datang harita geus asup ka jero pakarangan. Kumbara si Golok Kembar jeung Kunasih si suling perak pada ngeureunkeun lengkahna waktu ningali mangsa de anu datang nyampeurkeun. Dina jarak nu dianggap cukup harita mangsa de ngeureunkeun lengkahna. Ngabagikeun paneutipna ka 2 urang jalma anu anyar datang. Ngarengkuhkeun awakna nandakeun hormat mitos nyarita. Haturan deujeng sumping. Jicim abdi bari tumaros ka saira duaan. Bade aya pikir saenaon sumping ka dieu teh. Kumbara nyaeta Kumbara Golok Kembar anu ngajawab neuteup sikeun ka mangsa de. Leuwih ti heula dewek rek rayakeun heula. Nah benar di dieu imahna atawa palumukana si Rama Pamungkas teh. Hasok jawab heula ku si lain. Sumuhun pangarsa Rama Pamungkas dingina teh dieu bumi. Dupi salira teh saha sareng bade aya kaparugian naon kitu sun. Ari si lain saha? Abdi wastama pun sade. Sumuhun anu ngadunungan ka pangarsa Rama Pamungkas. Jadi kieu sade euy. Si lain hayang nyaho dewek telah mah Kumbara si Golok Kembar. Terus si adi dewek nelah Kurnasih si suling perak. Dewek duaan mangrupa jago bayaran. Kudu geus boga ngaran di dunia kajawaran. Kadatangan dewek duaan di penta bantuan ku Kibuyutro Bongkereng. Bikin ngalebut kembang pancawana ti si Jaga Sidamling. Saterusna di satengahing lumampah dewek pangih jeung Ciniwirang gini. Anu nyaritakeun yen kembang pancawana teh aya di si Rama Pamungkas cenah. Anu mata ayeuna dewek duaan langsung ka dieu. Kitu tah sade. Sade kitu tah. Bisi saling hayang nyaho mah. Kurniasih si suling perak milu nyambungan caritaan anu jalan cekna. Jadi cekuring mah mangsa de geus teu kudu loba tatanya. Lebih hadi ayeuna mah kuring duaan ajakan asup ka jero imah. Saterusna bejaan Rama Pamungkas sina ngabagiakeun kuring duaan. Salaku tamu anu datang. Kumaha ka hati mangsa de? Langkung ti payun hapunten ka saira aden sareng Nyimas punten sadasan lagi ieu. Mugi kauning aku saira duaan. Tadi saat-saat samping teh pangarsa Rama Pamungkas parantos nyarios ka disim abdi. Saira aden sareng Nyimas punten upami henteu tiasa kalabat bumi.
Kehera jadi tadi sama kuring duaan datang teh lama pamungkas geus nyahoeun kuring duaan bakal datang ka dieu. Semua leres kitu ji Mas. Mun mawi Bang Titos ngatosan di luar gitu. Janten da kumaha atuh da. Sales nama ye. Waktos nase.